episode anu ka-4. Gitu atuh. Nini Zarko ngarung-rungna di tukang hias, tukang nyisiran wastana takani cek urang mah ieu salon. Nini Zarko moal balik kapan tadi teh? Moal balik kayak mama sa memeh ngumpes heula nyawa Siti Aminah jeung orok-orokna. Jeung Kanjeng Nabi teh. Nya weh Nini Zarko neangan tempat, neangan kontrakan anu bisa dikontrakkeun. Nya aya tempatna nyata bumina Nini Takani. Anu mana ieu Nini Takani teh? Gawena salon. Nya tukang rias. Tukang rias atanapi tukang sok mantuan anu hamil atanapi nu ngajuru. Eta si Nini Takani. Nini Zarko kacarios eueuh kopi nu nyuguhan setel heula kopi deui supaya rada calenghar gitu. Nini Zarko kacarios ngendong nadi tukang hias wastana Nini Takani tukang hias pribumi barang dina hiji wengi keur nuju Nini Takani lilir sare ningal hiji nu nangtung di jero bumi keruncang disiraheun Nini Zarko anu keur sare tibra ari pangrupaanana matak sieun matak gila. Eta Nini Zarko kacarioskeun ngendong di hiji bumi tukang rias ngaranna Nini Takani. Anu mana eta Nini Takani teh? Pribumi urang dinya. Urang Mekah. Barang dina hiji wengi dina dini hari eta Nini Takani lilir hudang ti peuting. Nya ret weh ningali Nini Takani teh ningali di luhureun sirahna Nini Zarko anu sare tibra aya anu ngajungkreng jungkreng apa jungkreng lain cicing ngapedega tah badag anu mana hidung deui eta ari pangrupaanana matak sieun lamun urang mah meureun lamun dina jigana jurig teh ya genderuwo bari jempolotot genderuwo saking ku gila-gilana ngaran-ngaran setan atunya ngaran-ngaran iblis meureun setan jin di golongan kafir eta katingal kade ari baheula mah jeung jin teh itu bisa ngobrol nya urang teh bisa ngobrol kieu katingal kieu tuh komo satajan Kanjeng Nabi dilahirkeun jadi informasi-informasi anu di langit teh yakin pisan benerna jadi informasi-informasi nu di langit melalui ka malaikat kaharewos ku si jin nya dibejakeun we matak loba baheula mah dukun-dukun anu sararakti pantes. Nah sabda Kanjeng Nabi dilahirkeun sadayana katutup tah panto antara informasi ti langit ka bumi teh ditutup tuh karena sababna dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak eta si Nini Zarko sieun teh matak rek numpes rek maehan Kanjeng Nabi teh kitu sabab pangaruhna bakal hancur tah eta ngabedega di luhureun sirahna Nini Zarko tuluy ngomong kieu pokna Zarko mata guru karunya biasa pada katanya
Hei Jarko, mata karunya maneh ningali rumah tinggal rugi duit jeung tanaga rek nurutkeun hawa nafsu rek numpes kakasih ratu tuk tuk hamo teang bisa tumpes moal lamun keukeuh maneh teh was eta cik sorak teh gitu cik sorak teh aya sorak eta sorak gede gitu tah Jarko moal bisa maneh numpes eta makhluk eta jalmi moal anu aya ge maneh bakal tewas cik eta makhluk teh teuing saha ngaranna Epul lain atuh manya Epul Nini Zarko ras ngorenjat ras ngorenjat hudang ieu bahasa Sunda lemas pisannya itu baru belajar bahasa Sunda kurang ieu ngadenge nu ngomong kaget bari ngomong kanut nang tuh ae kanyut saya nyebut kanyut duh eta ngeres wae tingali saya anu nyebut kanyut dan itu nangtung astagfirullahaladzimnya eta tinggali otakna keras ya ngeras dengekeun matakna saya nyebut kanyut atuh wani nyebut kanyut mah itu ieu matakna dengekeun gerang ngajina ieu geura Nini mata bingung dan teu niat ngabodor teu asli swear teu anu Yesus ceria salah katakan naon euy teu nyaho ieu dengekeun Fitri atuh Nini Reni kayaknya nyeri Reni nyada kopi hideung Nini Zarko ras ngorenjat tuh ngadenge nu ngomong kaget nah jelasnya bari ngomong kanu nangtung nah gitu kanu nangtung aeh gening sobat kuring kamana anjeun geus lila tara datang ka kaula jeung ti mana anjeun teu aya di dieu sim kuring eta Nini Jarko ngomong ka eta nu ngabedegat teh nu nangtung cenah eta babaturan kuring cenah naon oh aya undangan eta cek sini sobat kuring bisa sorang ini udah dijadikan kemana sarang ini kurang bahasa eta we kurang bahasa lagam gitu nya ka mana anjeun wae Masila, tara datang ke kaula, jeung ti mana anjeun terang? Aya di sim kuring sim kuring. Itu bahasa nating bahasa Cianjur teh Sukabumi. Jawab namun henteu terang anu mata kuring melang henteu bisa elo
henteu bisa longok depong kapan aya undang-undang si horeng teh maka jeung teu nyaho sagala nyaho apa maneh majeng kerja sama jeung kuring terus kuring oge nyaho anu mana aya undang-undang mana undang-undangna lain undang-undang dasar 45 lain mana undang-undangna bangsa jin setan teu meunang ka langit keras dilarang jadi kuring henteu werot ngintip kaayaan langit tuh jadi saprak dilahirkeun Kanjeng Nabi tos aya undang-undangna bangsa jin bangsa setan bangsa jin bangsa jin ulah heureuy wae bangsa jin bangsa setan kade ulah heureuy wae kudu perhatikan nya heuh anu ngaganggu mah jin jeung setan supaya urang henteu fokus ngaji teh nyata bangsa jin jeung setan bangsa jin bangsa jin jeung setan kade geus teu meunang ayeuna mah ngalewat batas langit antara langit jeung bumi teu meunang tah ku kituna kuring geus hese ngintip informasi kaayaan di langit nya nah ternyata di langit oge aya makhluk kade nya lain alien mah eta buatan Yahudi eta mah aya tetep aya makhluk ngan peda makhlukna oge yang tidak diketahui ku urang lamun di bumi makan makhlukna urang manusia jin terus nulis hewan satu tumbuhan rupa-rupa lah nya tah ternyata di langit oge aya makhluk salah satuna makhluknya teh nyata malaikat nah kan malaikat urang toab di Ka'bah ngulilingannya ngulilingan Ka'bah malaikat mah toabna di Baitul Ma'mur naon di Baitul Ma'mur ari urang mah di Baitullah malaikat mah di Baitul Ma'mur ngulilingna teh tuh bertepatan sapalih kaul mah jadi sama lempengna jeung Ka'bah lempengna teh gitunya nah jeung pling karek nyaho tuluyin tah bangsa undang-undangna bangsa setan jeung jin teu meunang ka langit deui henteu cara zaman ama cenah ka langit sakama-kama ayeuna mah henteu terang naon nu bakal kasorang tah kitu nu matak elat eueuh kikirim ka sobat ari anu jadi margi lahirna panutup nabi sok tah lain kunanaon jarko beda jeung zaman mama baheula ceuk eta si jin teh baheula mah kami bisa turun unggah bolak-balik turun langit bumi wae bisa ngan saprak aya nabi akhir zaman ieu kami teu bisa kukumaha nya kusabab ditutup teh kumaha jawaban jarko ceuk ming jarko sayak tosna matak tepi ka kieuna nyaeta keur ikhtiar susuganan bisa bubar ceuk nu nangtung moal bisa mun keukeuh anjeun binasa leuwih hade anjeun mulang moal manggil lalang
kuring jauh-jauh ti ditu dia mamah ka dieu teh eta ieu mah saja ikhtiar we hayang numpes hayang maehan Aminah intina mah hayang maehan orok teh ieu nabi akhir zaman dina hitungan paririmbon kaula mah eta cikna moal bisa moal anjeun moal bisa lamun maksa anjeun rek numpes anjeun bakal nu jadi binasa anjeun nu bakal paeh cek eta nangtung teh geus mending keneh balik kaya ya mamah deui daripada anjeun bakal wirang eta cek si Nini Jarko keukeuh bedegong Nini Jarko ngawalonan entong sok ngahihileudan moal balik lamun tacan numpes cahya kanabian cicing bae cek eta si Nini Jarko geus ulah ngahileudan kuring mah moal balik lamun acan bisa numpes cahaya kanabian cacak nunang tumang cek nunang mangsa bodoh jalma bodoh cara kebo di bejaan aya cungkrem jungkrem keukeuh bae rek disorang ti ayeuna pepegatan sosobatan jeung sampean les di eta ti les di deui eta nu nangtung Nini Jarko bingung Nini takani ngadempes ngupingkeun nuju cacarios Nini takani ngadempes ngupingkeun nu cacarios geus keun bae kumaha maneh we ayeuna mah eta ceuk nu nangtung teh suarana gede nya poho tadi teu digedekeun suarana urang gedekeun atuh geus we atuh ieu mah ayeuna maneh jadi padagnya nah jadi padag ya geus ayeuna mah kieu katingali dasar bodoh beleguk maneh mah jalma bodoh cara kebo cara sato kebo teh keukeuh bae we rek disorang geus pokona mah disemet ayeuna kuring jeung maneh pepegatan oke kita putus sudah sampai di sini pegat babarayaan jeung maneh sok sanajan baheula geus nyobat kusabab maneh bedegong geus kita putus tungtung nama si Jarko jeung si Jin teh atuh Nini Jarko bingung eueuh baturna deui eta ti kajauhan katingalina Nini takani ngadedempes we ngadedempes teh nah ngadedempes apa ngadedempes susu rumputan tah gitu tenis pen ngadedempes nyumput teh ti kajauhan teh eta tungtungna Nini Jarko pepegatan jeung sobatna di kalangan jin Nini takani anu kajauhan ningali bari jeung nyempod weh tah nyempod ningalikeun eta nu keur bingung si Nini Jarko teh eta lah geus sakitu atuh teroktok heula atuh salajengna Nini Jarko nipu takani ku uang emas sina ngarah pati Siti Aminah tah engke selanjutnya Nini Jarko ngolok Nini takani ku duit jeung emas supaya bisa diajak kerjasama supaya babarengan numpes maehan Siti Aminah. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik.